namanya konten teh anu lompat ya kok. Jadi tuh kadio lah lompat. Bisa mau mana? Bisa Bisa tuh paham. Jung kadar itu lah. Lompat di itu kadio engke ya. A few moments later. Nama aing teh disuntrungkeun lain kalau liwat kula liwat. Dulu Facebook gerak. Teuing. Oh, atuh ari ieu mah berarti urang liwat di dieu nyuntrungkeun maneh berarti ka ditunya. Atuh pas dina Facebook nih. Atuh aing lompat teh. Aduh, beneran. Goblok teh. Comro yo, ngeunah sampo yo. Oh no. Batur deh. Yes. Tulungan ka dieu. Tong rambut sampo. Naon? Di bang rambutkeun sampo, lihat euy. Lihat Pur aing mah yo. lihat waduh. Awas ieu. Nyiksa Asli aing mah lihat ya bener. dina Facebook ke ngajeleng ke sawah ka ditu. Oh, asli eta mah. Sok gara cobaan ku maneh. Tuh yang dilihat-lihat ting sampo. Testing marana ieu teh. Aing kan tetes di ngarari. Aduh, baturan siaraga. Oke. Tekunan naon jang? Henteu lah ngasih mah dah sebeun. Buka dulu. Jang bawa jang. Kah. Karena digawe sokonanahan Ah, ieu we. buru Buru ya teh kan heeh. Lumayan we dah daripada kesal gitu tah daripada tuh udah gadog teuing tapi di 10875 mah sapoe teh sorangan kana naon aya mah ini jika nu santai gitu tah kurang lumayan burung lah 2,5 juta orang burung. Kapoe teh. pemilu aing atuh ai kira-kira ka hati mana bunuh di mana Manggulan Setum nih dia PU. goblok tuan aing jelema bener ya teh nu di baturan ku aing teh papanggih di dieu. Tak di mana Raul bisa nih nyungur ayo. Gara-gara naon saria di dieu euy. Cara nukul we ya. Itu tuh bari itu tuh. Cicing aing Bladia. yang udah dia aing ya. Ya aing mah diri sedak-sedak kieu atuh nu kumaha ieu teh. Dia ngedenge temen Raul bisa ngomong teh. Dari urang mah jama senang. Aing ge anak kuliah dihukum. Ngapa dah nahaun? Kuliah dihukum, aing ngamodal. Biak sabaraha juta apa kudu aing ngamodal tah budak. Aduh, ternyata kumaha masalahna bisa dihukum gitu. Cing ai sia. Kuliah dihukum. Cih, da meureun kudu hukum masalahna ini dihukum da kudu putusan pengadilan. Cek aing sia mah balik ya. Dirujikan sih aja. Aing bisi hujan euy. Bos mendung. Yo. Urang mah lihat teuing atuh dituan ku aing. Urang teh rusuh euy da bisi kepegat hujan nih mendung ya, Bang. Nah, anu megat mah tinggal bebeja ka aing. Sana megatna gampang ya aing mah. Aduh, aing teh kitu kumahan ranteunana nya. Ih, heueuh, engke kan sakira-kirana di jalan sieun dipegat mah. Maneh ai hariwang mah tinggal mawa Pak Kakas di imah gampang atuh. Jaga-jaga eta mah. Geus hayu ngobrolna di imah aing balik heula milu. Riweuh. Aduh, ya aing kumahan ranteunana jeung jelema kieu.